Nok, kunaon? Mogok Mang Jack euy. Karunya teuing aing mah. Sok ku Mang Jack atuh uang step dijajak ye. Bae. Heeh, sok. Oh nya tuh Mang Jack, nuhun. Teteh mah di sini biar hapang atuh borat atuh ngilu di dieu mah. Sok. Siap, Nor? Siap sok. Siap. Somai. Duh, kita kamaran aja tarisin kieu aja. Aya kene teh sama itu, Bang? Somai aya tenang. Aing keur lapar Mang euy. Sok. Meser 10.000-un. 10.000. Siap lah. Ya kumaha bumbuna komplit. Oh, biasa campur. Jadi kumaha panya ibu erek dikemas. Talikeun nya, talikeun lah. Mang, sama urang semua duitnya. Duit mana di si Ucup? Apa teh si Ucup? Mana? Eta nu di kokolot ke ka dieu. Duit urang di dinya tadi Ya, di situ nya. Nuhun nya Mang ya. Nuhun. Siap. Gimana A? Ieu tas beli somai. Ih meni hayang ai. Keunjung tuh bisi indit mantan ka dibayar ku urang Jung. Nya. Heeh, Jung. Oke, erek tadi tuh nya. Ek sabaraha ribu nih Jung, pamearkeun ieu ku aing. Heeh, Jung. Somai. Tuh, ya mana somainya? Mang meser mah Mangga teh. 10.000-an we. 10.000 siap. Kumaha ieu rek campur ya? Lah campur we. Campur we, siap udah. Bisa ulah make endog we. Ulah makan dong. Varia. Karya mah nganggo. Manggo siap. Campur ya. Campur. Terus. Alikeun teh ieu teh. Kayak artos namanya. Mohon. Kalau dipengker kan kayak. Pongke. Oh, sakedap lagi ka dieu. Oh, mangga sok atuh. Hatur nuhun ya. Nuhun, sami-sami teh. Somai, boy. Geus di mana? Tas jajan somai. Geunah kitu. Yo, tuh mana? Namun di mana, Mang? Tadi hareup tukang dagang. Sabaraan? Aing meser 10.000, aing hayang subuh, aing lapar aing. Jika geunah kitu euy. Oh, nyaho atuh. Masak aing nya. Mana? Hayang dia. Hayang? Jumpa itu. Kedudukan ku aing dong. Oh, nu bener. Asli aing mah. Bener. Serius. Tuh, atuh yang mulinya, Mang. Jong ayo bisi orang teh. Nuhun, Mang. Heeh, Jong. Ah, 5.000 Mang nya. 5.000. Heeh. Siap. Kumaha? Lah, kumaha we, Mang? Campur we. Campur we. Kumaha aya we nya? Kumaha aya we asupkeun. Ya. Jadi 25-an sadayana. Nah, 25 kumaha, Mang? Pan tadi teh aya jalma duaan ka dieu, anu saurang 10.000, anu istri 10.000 deui, nu si A eta 5.000 jadi 25-an. Cicicina kumaha, Mang? Kan pugu urang ge mek pangmeulikeun. Jika panjang nu tadi deui duaan, nu eta 5.000 jadi 25-an. Ah, aing mah teu kaharti ieu mah. Di da urang mah teh hayang nyaho, bayar 25, da urang keur dagang ieu. Balik ke pan kudu mawa duit meureunnan. Lah, aing niat teh pangmeulikeun kala katekor. Noh, sabaron, Mang? Jadi 25-an pokoknya. Yuk lah. Goblok Mang, lu mah suka aing teh geueuh di pangmeulikeun lah aing mah tekor. Anu dirasa. Bensin A. Beraheun. Bensin. Beraheun. Bensin 10.000-un. A. Siap. Buka heula atuh. Halo. Halo. Tutup awas. Halo. Anjing, HP aing. Di duitna. Ya, goblok duitna Hei. La 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 la.
Mang Jack, geuning loba bibit kado euy, nu saha ieu euy? Ah, piduiten. Bibit kado. Heeh. Nu urang atuh Nur. Beneran keur butuh pisan Bah Jack euy. Dijual teh ieu teh. Kok ku urang dimurahkeun, lamun ek dibeli kabeh Nur. Nah, dimurahkeun ieu teh, Bah. Heeh, sok asal dibeli kabeh. Ah, bener ya teh? Bener. Sepanan ku aing bae. Kok bae aing mah cebanan oge sok. Mana duit teh? Bener aing keur butuh pisan Bah euy. Sabaraha hiji Bah euy? Hitung we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 hiji 22 kali 10.000 220 200 we heuh. 200 lah ku aing cash ieu mah ya. aing geus dimurahkeun alah heuh bae lah Heeh nya. Ya, ha Pak Nur nya sing jara di duku anu subur sing loba heuh nuhun nya Bah. sami-sami Aing euy, mantap yo galoba euy bibit-bibitan. Aing mah ieu mah yakin euy papelakan. milik mah dari mana aja lagi ngopol oge menang duit kasih masuk ke naon ngumpulkan bibit aing luar Woi, aya bibit aing kamanakeun aing kamanakeun ek dibawa ieu menang meuli aing na. na menang meuli kumaha ket ieu mah bibit aing Menang meuli teh si Abah Jack bieu. Kabeh tak kurang diborong 200.000-an. nah abah jeket teang abah jek na ieu mah bibit aing na ngacaprak sia ku aing ngelaporkeun ke polisi Dapan aing menang meuli teh si Abah Jack bieu. menang meuli kan ieu mah bibit aing Bieu cak si Abah Jack nu manehanana ieu teh. cih aing nelpon polisi ya Aing mah geus menang meuli aing mah ieu mah ieu. nah ngogo keninganan ieu mah ka aing ngebohong Waalaikum Pak Kapolsek ya iya Mang Jack ngajual bibit asupna kumaha ya goblok Mang Jack si goblok si kunyuk na bibit aing udah dijual untung paling kanyahoan mantel lamun teu kanyahoan dibawa meureun awas ya Mang Jack ku aing papanggih ku aing diceger Dak, si Isal kamana dak? Hah? Paisal kamana Paisal? Naon? Ti Paisal dak. Aing ngarek kali tuh heula rek ka Mang Jack dia aya janji cenah anu butuhan HP. Lamun aya si Paisal kumbah mobil. Oh, kalem. Gan kali bantuan ku urang. Heuh aing ka Mang Jack lah sakedeung ka depo. Nah. Sal, yo, cek bapak ente kai taekeun kana mobil. Sok kuing dibantuan. Jih, naik kemanakeun bapak aing nya? Naik dijual gitu? Heuh, sok ge dibantuan ku urang. Buka coba pantauan sok ame tereh. Nah, nya Hah? jual gitu. Ih, Awas lah. Kemana? Nah. Kabeh cenah sal. Kabeh. Bosan. Kita kabeh, Mang, kabeh. Aing mah teh bapak maneh. Nah, kalau mobil ke kai. Kok disuruh kanten coba. Udah lila, udah ieu mah basan. Cek bapak maneh urang. Narek ka mana teh? Nah, kapan cek Mang Budeg? Taekeun ieu kai, Pak. Aduh, ai si budak sia kunyuk. Aing mah ditasot teh tala tasot teh lamun aya si Isal kumbah mobil lamun dicurumut. Nah naikeun kai, budak. Nyo, jata aja kopi jeung kudu sahungkus heuh. Yang udah gah. Kafe anjing loba kieu kai anjing. Budak. Si aing teh ditaekeun ditasot teh kumbah mobil aing mah tala tasot teh ka si Isal. Aduh siang, aduh neneangan we. Pitogeun seuk aing. Ai sia motor-motor teh goblok. Nya tuh aing bungkus bungkus mah setengah we ka aing goblok. Aing demi empel anjing. Anjing ka aing teh goblok. Geus mah balik jeung Mang Budeg mah.
teh kasing wae. Geus atuh. Kai. Udah, siap kunyuk. Siap dah enak apa? Siap nenean pegawai teh kitu aing terlalu turun gede. Silahkan. Montong puasa goblok. Siap kunyuk aing tonjok geura. Anjing siapa? Aing kumaha anjing cek sia kudu tak ditaekeun. Ieu kai heuh. Turunkan deui kunyuk, aing mah nita sateng bawa mobil aing naikeun ka ieu siap. Ditaekeun ka Kunyuk kan budak goblok aing tonjok. Bet. Ayo,